Kanjeng Rasulullah. Duka teuing anu manahan teu wau, abdi ngagang sing hoyong meser anggoan, kanggo senang bunga sareng rerencangan. Tapi ibu ka abdi kalakah nundung, atos tilu dinten kieu abdi pundung. Aduh kasihnya adeudeut teuing ujang, apan ieu Rama Gusti Rama ujang. Hayu urang ngadeus enggal ka ibu, Aisyah di bumi urang bentos baju. Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah, iya putra urang anu nuju susah. Nyaeta Ramana teh parantos tilar, dina waktos pupugeutna perang Badar. Dawuh Aisyah teh bae putra ibu, tos di mana urang siram gentos baju. Hei Fatimah ieu angkan rai anjeun, hei Ali geura araku dulur anjeun. Mana cucu dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun geura ajak uli. Fatimah Ali Hasan Husein midede, ngangkeun dulur rai teras ibu bunga. Dugi kakeun leungit rasa kayatiman, ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husein yumang urang ulin, sareng batur urang ameng kuleun lilin. Teras amung suka bunga ulin katrik, Rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Tasakitu riwayatna Nabi urang, majamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang berhirup di dunya, tiru awal ucap Kanjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, maot tetep iman Islam pasti geunah. Susuganan ayeuna ageng manfaatna, kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kanjeng umat anu pamulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna, anu dinggaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup ku muji
ka Rabbul Alamin.